diajar tina kagagalan nur makrifat datang dunya bakal sujud kanjeun laras di mana nur makrifat datang dunya bakal sujud ngan kade maneh ulah diperbudak ku dunya jeung ku hawa nafsu jauh deketan Allah deketan pangeran salengkah maneh ngadeketan Allah maka Allah bakal 100 lengkah ngadeketan maneh sabalikna 100 lengkah maneh ngajauhan pangeran pangeran bakal 100 lengkah ngajauhan maneh cing ingat wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui jeung pitulungna jeung roh